lamun cahaya Kangjeng Nabi kurang dipupuk jadi subur. Ai Kangjeng Nabi teh kapan Rasul Allah atuh lamun cahaya Kangjeng Nabi kurang dipupuk Kangjeng Nabi ieu teh sebagai utusan Allah urang lagi atuh bisa sakumaha Kangjeng Nabi mengenal Allah secara hakiki tinggal dinyanyakeun bae di diri urang teh dipupuk ye supaya bener-bener cahaya Kangjeng Nabi timbul mun cara batu cincin mah ieu teh saenggeus teh dimodif terus digosok engke keluar cahayana disebut naon eta seterkeun awak urang seterkeun ya Allah ya Rabb Masya Allah supaya seter cekas bener-bener cahaya Kangjeng Nabi keluar emang Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi mah geus tersepen kana dunia lamun urang sodakohna masih keneh diutar diatur eta teh cahaya Kangjeng Nabi sepi sebab naon Kangjeng Nabi mah lamun sodakoh teh saayana kaboga tuh lamun dicaritakeun Kangjeng Nabi urang mah cinta bae geus moal katuturkeun boro Kangjeng Nabi Siti Fatimah nage teu meunang aya anu ngendong harta di imahna. Teu aya aya korma sesa meme sare bikeun. Aya naon bae dahareun meme sare bikeun. Atuh kan urang mah boga kulkas. Ulah Kangjeng Nabi da ulah Siti Fatimah putrina tuturkeun ku sia moal bisa. Ye embung aya harta nu ngendong embung aya boh naon ya Allah ya Rabb mantak lamun geus aya sinar Kangjeng Nabian cekas hadiana ila kulli khair ya dalan ala kulli khair ya ahlal khair ya khaliqal khair wa ya ahlal khairat makhluk-makhluk Allah nu ku Allah didamel di langit jeung nu ku Allah didamel di bumi Masya Allah makhluk-makhluk nu didamel di langit ku Gusti Allah para malaikat di samping planet-planet anu sejen ya matahari ya bulan ya berbagai bintang anu ngeusian di alam malakut teh eta adalah malaikat wajib urang percaya bahwa Allah ngadamel malaikat teu kahitung jumlahna sakumaha teu kahitungna nikmat wa in ta'udun nikmatallahi la tuhsuha mal kahitung malaikat urang maca subhanallah jadi malaikat sungutna aya 10 dina hijina sungut nu 10 cal deui engke jadi malaikat teh sungutna 10 deui urang sakali maca subhanallah bae ge geus diciptakeun malaikat sabaraha mantap ulah loba-loba maca subhanallah loba-loba urang maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jadilah malaikat lumpat malaikat teh hiber ka Madinah lapor ka Kangjeng Nabi atuh lamun urang henteu boga kayakinan kos kitu atuh geus moal maca-maca shalawat moal maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jadi malaikat lumpat ka Madinah lapor ieu saha abdi shalawat saha shalawat Haji Pendi dideuleu kok jore wallah alam geus kos kitu we segala teh pasti teu husu kan aya deui wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad celek jadi malaikat lapor ieu saha abdi shalawat saha kifudoli kok kasep coba we upaya jangan betul menang batur kasep heran kudu akur jeung nyana batu boal bisa atuh batur maca shalawat make ilmu ikhlas walah deui bae ya Allah ya Rabbi komo lamun urang maca dalail mah Jumat ti dieu ka dieu Sabtu ti dieu ka dieu kan kudu ijazah eta mah geus malaikatna jutaan lapor ka ditu kanu nyiptakeunana ka Imam Jazuli di Maroko jadinya terus ka Kangjeng ya Allah ya Rabbi beda sosok malaikat lu tadi mah kos kitu pan tah malaikatna teu pikar sepeun malaikat cek gara ieu mal maca shalawat leuh parah atuh leuh parah teh baca shalawat teu shalawat urang ieu mah keur carita mal ka itu urang lamun sosonoan jeung pamajikan kemudian mandi likulikotratin malaikatun urang mandi junub nawaitu rafal hadatsil akbar tiap tetes jadi malaikat lapor ka Gusti Allah ye eta lamun sapeting sakali mandina mun 2 kali
ribuan jutaan malaikat nu mantak urang mandi jima deui mandi jima deui mandi pamajikan kos sering amat lain hayang-hayang teuing nyiptakeun malaikat Masya Allah likuli kototin malaikat tiap tetes dari malaikat ku baca bayu malaikat itu malaikat Allah karim nah iya lagu si Allah nyiptakan langit jeung anu nyicingan di langit penduduk langit teh malaikat Kangjeng Nabi mah geus pernah nyaba ka langit langit kahiji langit kadua langit katilu langit kaopat langit kalima langit kagenep langit katujuh papandiga papanggihan Kangjeng di langit kahiji kadua katu sampai langit katujuh sampaikan ka Kangjeng Nabi teh ka Sidratil Muntaha terus lalakon tidinya teh ka surga Masya Allah karim tuh Kangjeng bahkan Kangjeng keur babarengan jeung para sahabat Kangjeng senyum seri Kangjeng senyum seri cek sahabat teh Kangjeng seserian sorangan kumaha tapi ka Kangjeng mah kan keke aya naon lamun si eta seserian sorangan ye budak aing lupat ka mana ya dari sebentar mawa golok mun mah golok Kangjeng masih teh urang tungguan aya naon aju Kangjeng Nabi kitu teh leungeunna teh kita truk beres Kangjeng Nabi biasa ditaruh sahabat Tuhan Tuhan tadi seserian kunaon cak Kangjeng kula tadi teh diangsongkeun neuli sorga aju kikituan eta teh keur ngala buah sorga aju kunaon teu di ala inget lamun di ala aju kan beureun maraneh hayang aju kan di dahar mun geus ngadahar eta engkena moal hayang dahar sepanjang hirup sebab ngarasakeun kanikmatanana aju cek kula teh moal maka di ala sebab aya maneh Tuhan mah kitu amat cek cenah teh kula ge lamun didelegeun sorga haji pendek nanti dulu aing teu ridho nya ngadahar buah sorga ya Allah ya Rabbi eta Kangjeng Nabi inget aya sahabat moal jadi cek Kangjeng Nabi Masya Allah maksudna geus aya surga karaga pokoknya dipoteskeun hampir beunang jatuh di hareupeun Kangjeng ngan inget encan wayah di dunia kudu ngadahar buah surga eta mah jangan yakinkeun surga geus aya berarti ieu teh geus aya tulisan-tulisanana nu aya di majelis ini teh bakal surga Firdaus surga Aden surga macam-macam geus aya ieu teh asal tahajudna mah nu bener jelas begitu beres Kangjeng Nabi merengut luar biasa pikasieun wajah Kangjeng teh ngabiri-giri kaji naon ieu geus beres Kangjeng Nabi biasa dikesang Tuhan geus musieun ditinggalikeun neraka insyaallah kalabangna tina seuneu orai tina seuneu kalajengking tina seuneu Kangjeng makan ningali ya bahkan penghuni narakana ditinggalikeun cari cing sahabat kabeh nu ngajawab anna aktsaru ahliha an-nisa panglolobana penghuni neraka awewe ya Allah ya Rabb cak Kangjeng Nabi Masya Allah di kumaha teu lobana tu awewe mangagoda jasa ka urang dan tegang orang kuba ya make baju dadana muka ini kumaha teu ngagodana tuh mantap kaji pendi ngacai ge ngacai sakuana leubuh ngora aya ditutupan dadana make rok ka dieu di dieuna dibelah kadeuleu keneh bae aya nu rapih jasa masyaallah ngan ketat apemna kadeuleu nih kumaha coba ayo eta segi pakaian doang encan lain-lain aing mah kabar ti sia teh
Masya Allah Kangjeng ditinggalikan surga, Kangjeng ditinggalikan neraka. Ya Allah ya Rob. Langsung geus bakal Kangjeng ka langit ka hiji ka dua ka tilu tujuh ka Sidratil Muntaha karas. Lengkap Kangjeng. Dek dakwah kumaha Kangjeng geus pernah. Geus pernah nyaritakeun surga geus pernah ka ditu Kangjeng. Bahkan dihandap ge ditembongkeun surga. Neraka carita neraka geus ditinggalikeun Kangjeng. Masya Allah kali merangkat cerita langit kahiji kadua katilu geus Kangjeng ka ditu Sidratil Muntaha geus aras geus Masya Allah kan kalau Lauhul Mahfuz teretepna ditingali ku Kangjeng Nabi kolak dek ka mana dek kumaha penghuni surga penghuni neraka ditembongkeun lengkap Kangjeng ya Allah nah iya guntaga dina peuting jeung berang panjang jeung pendekna peuting jeung berang berikut penghuni langit para malaikat wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardh jeung pangjeng bumi ku Gusti Allah diciptakeun bumi teh ya Allah ya Rabb urang lamun ningali di timur tengah mah beuh nagara teh pinuh ku gunung jeung batu urang ningali deui maka dia ke Eropah mah ya Allah ya Rabbi loba tatangkalan di Iran geus sakitu suburna beda setik Iran jeung Baghdad nya duh kabelah itu ke Uzbekistan Masya Allah di samping cuacana ngeunaheun wow tatangkalan pohara Turki sarua betis sebab saeutik deui ka Swiss urang nae di Turki mah aya kereta nu langsung ka Swiss ka ditu cakedeung cuma 2 jam kereta api deket urang negara ningali urang di Yordan Masya Allah eta mah tangkal tin jeung zaitun ambalaya nu dina Al-Qur'an jelaskeun watini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin disabak urang ka ditu demi tin demi zaitun wa turi sin oh gunung Tursina sepanjang di Mesir terus datang ka ditu turun terus ka naon gitu garana ka Yerusalem eta gunung Tursina wa turisina wa hadzal baladil amin maka katingali kan kurang subur amat eta Yordan ya Allah ya Rabb terus berangkat ka ditu ka Yordan katunggu ka makom Abu Ubaidah paingan Kangjeng Nabi Khidir teh waktu dipanggihan ku salah sahiji wali di mana di Yordan di ditu di deket makom Abu Ubaidah kucai tatangkalan kucai loba pisan tatangkalan eta teh naon gitu ngaranna anu sok disayur teh bayem ambalaya wah begitu ningali di Yordan luar biasa loba tanah-tanah nu teu kagarap Kanjeng Nabi hadir kan singgah di gunung di tatangkalan ngadahar tatangkalan nu mantag disebut Qadir teh hejo nu mantag hejo teh eta teh lantaran barang daharna jajadian jadi pokoknya hejo bagus genclang teu pernah ngadahar sugan ngadahar nasgor gitu ente Kanjeng Nabi Khidir dongengna Kanjeng Nabi Khidir nana ngadahar dasgor atawa bala-bala ente bangsa cilok cireng cilung dadaya cireng nyaho urang ya cilok nyaho barang nyele cilung naon sih cilung goreng cidi gulung Masya Allah urang Garut tadi mau kumaha kita pagawean kos itu mah nah iya Kanjeng Nabi Khidir apanggi di Yordan pan sering kapang Kanjeng Nabi Khidir di Yordan mantak di itu aya Masjid Qadir di beladena aya makam sahabat urangnya bakal dinya ka masjid Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam eta teh singgahna sering pisan di masjid eta tuh anu diajak batu jangan lalakon pan teu nyaho bari kalau ditanya di mana eta masjid nya kieu we di mananya
Di mananya? Ayo nuduhkeun di Labuan. Ya. Jalur teh zaman nanaon nya mah. Tah, ieu urang nyere ieu keur carita wa ma khalaqallahu bis samawati wal ard. Hewan beda-beda. Beda-beda di Asia, Afrika, Amerika, Australia. Aya hewan-hewan anu teu betaheun di Indonesia onta. Aya anu teu betaheun di Mekah kebo. Betaheun kebo dibawa ka Mekah. Aduh, sakira ujang gupak blon. Teu betah nya nama biasa gupak atuh. Teu betah kebo makan. Kudu gupak bae pannya nama. Tah, onta kitu keneh datang ka dieu nyari tiriseun. Iris ajeuna yang ngaresep di nu panas bae. Onta. Manuk ge sarua bae. Maha kawasa Allah. Diciptakeun ku Gusti Allah wa ma fil ard hewan. Gunung-gunung. Gunung nu aya di negara urang jeung gunung nu aya di Timur Tengah berbeda. Allah karim. Bihar lautan ada aja beda. Urang kan kamari ieu teh ka laut. Laut anu marajal bahrain yaltaqiyan. Anu amprok antara ieu cai laut jeung cai darat didinya. Bagi dua anu baheula Kanjeng Nabi kitu Musa alaihi salam diudag-udag ku Firaun marajal bahrain yaltaqiyan. Kan itu ningali ya Allah, laut merah jeung laut hijau. Eta bisa teu ngahiji laut teh ieu beureum ieu. Kanjeng Nabi Musa diudagkeun teh dinya. Ngabuktikeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kan sieun urang. Ya Allah ya Rabbi ieu orang lautna teh. Sepanjang laut. Urang teh terus malipit. Eta Maha kawasa Allah teu ngahiji laut. Cai nu ieu jeung cai nu ieu Maha kawasa Allah. Pohara ieu jibal, bihar, anhar. Jeung kali-kali anu geus jelas lah Bengawan Furat, Bengawan Dajlah. Eta makan diri itu di Baghdad. Nah, nu urang mah sadane. Ku urang ku sadane mah. Sahebat-hebatna Bengawan di Baghdad moal aya getek. Ya, di urang mah getek walulu. Di Bogor ka dieu nek getek. Baghdad apa itu getek? Getek itu adalah awi ditumpuk-tumpuk. Itu getek namanya. Ternyata oreganan orang Bogor teh dek jualan awi. Teu hararese di urang mah, geus dijeun getek. Eueuh di negara mana mah getek. Di urang dong khususon tuh. Ye Bengawan. Wa asmar jeung bubuahan. Ya Allah ya Rabb. Dek hayang buah naon di Indonesia aya kabeh. Waluh ti mimiti waluh nu leutik datang ka waluh nu gede. Terong ti mimiti terong leutik datang ka terong nu gede. Nu beuleud nu lonjong nu panjang terong di urang aya. Hayu naon deui? Itu tanu paria. Paria teh anu putih nu hejo anu hideung paria di urang aya. Anu cara rendil aya, paria teh nu panjang bae aya. Paria teh. Masyaallah. Pohara. Di Amerika mah paling ge paria nada, di urang mah aya paria kos kitu. Tuh, di urang paria nada, di Amerika mah aya. Di urang mah paria belut. Masyaallah. Eta mah kan kudu di batuan, sampai panjang gitu. Mantap kaji peniki bobogana pernah di batuan. Nurutan eta meureun sampai panjang. Teu beres sama budak hiji. Ya urang naon tuh? Oyong aya oyong. Di mana aya oyong? Di mana aya? Ieu oyong di urang. Ya Allah. Ti mimiti oyong nu leutik datang ka oyong nu segede gede oyong. Herbis. Ayo herbis di mana nu aya moal aya di negara batur herbis. Kuku geus boah macem-macem geus boah. Sok jualan naon kitu tan bodetan sok bode gentong. Waluh geus aya di Indonesia mah. Orang Amerika ge orang luar negeri bingungin terlalu banyak. Loh, cau. Ayo geura ge, urang hitungan ge caunya. Cau emas. Ayo geura. Cau Ambon, cau Kepok, cau Raja, cau Nangka. Yo coba tuh. Ayo coba. Kulutuk naon deui? Eta sampai cari sih. Emang orang lembur atuh nyawa.
Kami mau orang kota tuh jauh. Cau, ya Allah, ya Rabb. Datang ke santri di bere mun ngariung di bere cau, cauna cau apu geus di dahar. Geus di dahar sama paranti manuk. Paranti manuk itu ku cangkurileung. Mata kayaknya emang aing dianggap cangkurileung Gus ya. Wah, ini percauan bae ge. Ka Lampung mun hayang nyaho yang cau ka Lampung. Di Lampung teh dipelakan deui, jara di sorangan. Cak sombong. Jara di sorangan, melak geus diantepkeun melak diantep. Wah, sabaraha hektar cau. Dibawaan ke Jakarta sapoena sabaraha puluh truk hayu coba. Di Lampung sabaraha truk, puluh truk ke Lampung. Masya Allah karim. Hayu di Merak antri cau malulu. Hei. Datang kita nu ngadahar bakal urang Jakarta. Mantap anu bagian melakna doang, anu bagian ngadaharna doang. Oh, ya Allah. Raja beki cau atah. Ngasak atuh komo nuasa. Mantap eueuh jang rakyat, jang raja kabeh. Nu atah beki, nu asa komo. Sial ta raja goblok. Kita kolot baheula kulon kot itu dah. Aya hiji raja begina jauh atah cicing beta dongeng teh datang ka dinya doang tah. Ke balik deui nya aya hiji raja begina jauh atah. Urang ngadaengkeun kan kesel. Aya nu asak atuh komo. Eta dongeng kos kitu teh kolot baheula. Geus sakitu. Aja naon deui atuh geus sakitu cenah. Maksudna naon urang ngadegekeun kolot dongeng. Jadi raja manu atah beuki nu asak beuki eueuh jang rakyat. Oh, kaharti ku urang. Eta mah raja baheula. Eta mah raja baheula eta mah. Raja kuali mah jeung tangkal-tangkalna beuki. Aduh, dongeng kolot bisa dirasa masyaallah. Baheula mah anu atah jeung nu asak doang tangkalna mah henteu. Aya-ayana mah jeung tangkal-tangkalna, daunna kabeh. Masyaallah. Wah, rata rajanya. Karim, Allah bisa anda kolot baheula bisa anda. Ya Allah, ya Rabbi dongeng haju ka harti bae. Mentek Ki Hairun mah ceramah tilok loba gedang hepe, manan hepe ku baturna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Ceramah ngada atuh Ki Pudoli mah ceramah 2 jam. Mentek Ki Hairun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biasa gedang hepe, manan hepe ku baturna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi maknana pohara gedang nu mantak hepe eta teh korenganan kajepit ku baturna. Tilok aya gedang kajepit ku nangka tilok aya. Geus kahartikeun ka dieu. Ya Allah ya Rabbi ya masyaallah. Gunta gantina berangjeng peting ejeng hewan-hewan dan melku Gusti Allah di langit bentukna malaikat yang berbagai planet ejeng Allah ngadamel penduduk bumi jeung nu aya di bumi ti mimiti hewan-hewan berbagai hewan nungaran hewan-hewan leuweung ti mimiti nu ngarayap datang tu ngaluncat datang ku yang kerem termasuk manusia oge gunung-gunung laut-laut bergawe bagawan bangawan bubuahan wageria jeung lian eta pokona mah sakabehna langit jeung geusina bumi jeung geusina la ayatil liqaumi yattaqun. Eta teh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi kaum manusarieun ka Allah, jelema lamun sieun ka Allah pasti merengket lantaran mikir. Kunaon sia cicing sieun? Jelema lamun teu sieun mah pasti moal cicing di imah. Jelema nu sieun pasti lumpat. Sieun ka maung lumpat menghindar tina maung. Jelema sieun ka gajah lumpat menghindar tina gajah. Jelema sieun tina pocong pasti cicing bae di imah. Lumpat menyelamatkan diri cicing di imah.
sia itu teu ka mana lockdown sieun aing besi aya corona cicing lah di imah lockdown sorangan instalasi mah listrik tah mah aduh masya Allah ya nah iya supaya orang terisolir tinu sejen jadi berarti orang teh kudu mawas diri kan nah cicing sieun ngaranna sieun geus jelema teh kudu make masker lantaran sieun make masker sieun besi corona lain kudu besi polisi sieun ka polisi lain sieun ka corona siapa sieun ka polisi bener lantaran cenah bejana kudu mere duit 250 boro-boro jangnyana anak aing teh dahar jadi macam-macam kuari make masker teh anu sieun ka corona beneran anu sieun ka polisi anu sieun besi henteu meunang nilai di negara itu macam-macam teh kos kitu mah nah geus sabodo teh mah nah nu jelas sieun menghindar urang sieun menghindar sieun ka neraka sieun ngeridit terus teu kaharti kan jelema nu sieun ka neraka tapi masih ngeridit keneh teu kaharti berarti ngana teh ngangsongkeun diri sarua jeung kieu Gusti abdi teh ngeridit abdi teh apal cak kiai teh ieu teh ngeridit modal kieu teh dua harga ieu teh haram hukumna sebab riba tapi abdi dek ngalawan bae ka Gusti mangga besi ku abdi dek dikejeburkeun ka neraka mah ieu mangga sarua jeung kitu jelema nu ngeridit sarua jeung mangga-manggakeun dirina asup ka neraka teu kumaha coba ayo kumaha ieu kan kabeh majority ngeridit kabeh sia ayo udah kumaha ngangsongkeun diri ka Gusti Allah jelema anu sieun kana makan menghindar tina neraka makelah aturan-aturan syariat ieu lah bagi jelema anu sieun ka Gusti Allah pasti berpikir itu langit sahanu nyiptakeun lompat ke mana bae pasti Allah itu panon poe sahanu nyiptakeun pasti Allah itu bulan sahanu nyiptakeun pasti Allah dongeng-dongeng na tadi ditu teh kapan loba aya makhluk aku malaikat sanu Allah Masya Allah kan kuari mah di bumi ayeuna nu ku urang katingali ngamparna bumi ya Allah nang nyiptakeun sa Allah berpikir ngaranna yattaqun la ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum anu takwa sieun ka Allah pasti berpikir itu gunung-gunung Masya Allah satu ketika mah eta gunung teh bitu geuninganna urang nyaho gunung bitu waktu kula di Garut gunung galunggung gitu kabelah dia nama loba gunung nu cek kenean aya anu oyag-oyagan taneuh teh pindah datang ka 1 kilometer maha kawasa Allah dalil tuh urang deui Lapindo kamari ieu ban murang teh ke tahun mana ke Jawa Timur lewat ka Lapindo kos kitu horeng Lapindo teh ieu ciptaan Allah maafil geus pugu guari Lampung loba palawijo termasuk di Banten di zaman Belanda teh aya lawang-lawang anu siluman lawang teh sebab naon eta lawang teh ditutup di jero taneuh aya lawang korenganan di zaman Belanda geus ditelusuri di Banten teh ieu teh aya bibit-bibit anu istimewa mas urang ningali di Rangkas Bitung urang ningali di dieu di Bayah urang ningali di kabelah ditu terus eta teh kan aya pintu-pintu kecil lamun ku urang ditingali nu nyahun kan ditutupan ku Belanda nu mantep ketika jalan Serang Banten digali teh kok ieu sih aya sesuatu anu henteu bisa diderot begitu ditelusuri digali ieu teh aya besi di handap besi ka teh horenganan aya guha sieun urang Indonesia punya teliti di jero teh aya guha buatan Belanda baheula Belanda 300 tahun di urang 3 abad eta teh geus diteliti sekian puluh tahun ke depan ieu bakal jadi wari kan geus pake satelit
langsung ke Banten. Wow, sekian ribu hektar di jerona emas. Masya Allah, ini terjadi. Kuari teh geus jadi emas. Ya Allah ya Rabbi. Begitu kurang ditelusuri di Jawa mah, ya jelema jadi emas, Mas Tono, Mas Kodir. Banten. Lumantak kuari teh ieu teh keur masa-masa transisi kajian teuing, masyarakat pada ngomong naon bae ge. Nu penting mah ieu teh aya transaksi anu ulahnya hosa kabehna ge. Wallahu alam. Seperti eta. Teu kudu diteruskeun sebab naon potensi-potensi anu luar biasa. Ya, gali tek cokot batuna. Terus hancurkan dengan cara-cara tertentu dan tersendiri bakal keluar rembes emas. Di Kulon malin lalagaan ya. Sabanten makanya. Sabanten termasuk Jakarta. Metek aya pemindahan ibu kota Jakarta ka ditu teh urang teh nyaho. Urang mah nyaritakeun teh hanya sekedar birokrasi bae jauh amat. Ngengkang amat. Aya naon sih di Jakarta? Belanda geus ngajelaskeun paling potensi tanah Jakarta di hadapna aya emas. Wallahu a'lam urang lain suuzon seperti eta. Ieu mah geus nyaritakeun kitu baheulana. Nek nyaritakeun teh sabor taban nagara mah urang mah nek nyaritakeun teh paingan cek Kangjeng Nabi engke mah masyarakat di Pelampung teh asal macul emas. Bari mah karek jelemana doang nu macul si emas. Ya. Kangjeng Nabi dina hadis ge caritakeun dina Qurtubi. Di akhir zaman sekali engke bakal macul teh kaget. Poteas berenjele emas. Geus teu kudu dikelola deui langsung jadi emas. Babunga petani teh dijual jadi sakali mah dibelikan gitu. Dua kali loba petani ngajualan emas bae. Ujung-ujungna emas teh laku. Emas teh laku engke mah lantaran macul di dieu emas, macul di ditu emas, macul di dieu emas. Emas teh hasilna sih mah lain emas-emas maculna. Hasil-hasilna emas. Teu laku. Sakumaha teu lakuna baheula di zaman kerajaan. Di zaman kerajaan lamun urang maca sejarah-sejarah kerajaan opak jilid gede marka buru sia macana. Wah, haju macana ge kos haju pendi mah lambat. Atuh maca kos kitu bata-bata kira tamatna. Urang lamun nyaritakeun kerajaan. Nah, di Banten aya sabaraha kerajaan, di Indonesia aya sabaraha ratus kerajaan. Kunaon sih make mahkotana kabeh ge termasuk Gajah Mada emas kabeh. Termasuk Siliwangi emas kabeh. Kunaon eta make di saat-saat di Batur encan hebat, encan loba emas tapi di Indonesia gelangna emas, di dieuna emas, cincin emas, giwang emas, segala rantena ge emas. Ieu mahkotana ge emas, taretes ku emas-emas jeung berlian eta teh di Indonesia di zaman kerajaan baheula, zaman hese tapi emas sakitu lobana. Geus potensi di Indonesia emas ditinggali tina giwang kerajaanana, anting kerajaanana, rantai kerajaanana, termasuk mahkota kerajaan anu pinuh ku emas jeung ditaretes ku berlian di zaman eta geus sakitu poharana. Nah, tila asupkeun ku ari kana kas gali nu di Gunung Papandayan Garut, nu di Gunung Karang, anu di Lampung, di Galit aya titik-titik da urang lamun ningali kuari ka titik-titik penggalian penguburan eta aya kabeh teh. Eta teh geus aya tah lamun di Garut dirinya cenah di mana kieu di ngagali beak kujin sia modar teh heula. Di Banten mah komo di Banten loba aya titik-titik sejarah da teh buka oh iya dia anu asli kieu eta mah. Aya emas sok boga da kieu. Ngisingna maksudna. Asli masuk ke mana mah heran. Asli pas balokan parah. Ya Allah ya Rabb. Indonesia pohara. Di samping anu dititipkeun di Swiss Bank Dunia. Eta mah kan dokumen, lain emas anu dititipkeun di dituna.
baca ke orang sejarah. Masya Allah kari pohara. Nah, itu bakal aya huru-hara, bakal aya huru-hara di saat mana? Malih bejakeun. Saat aya perubahan di negara demi dan demi. Tadi itu ada demit. Seperti itu. Masya Allah kari. Indonesia diperebutan teh lain sakadar ku Amerika, lain sakadar ku Inggris, lain sakadar ku Prancis jeung ku Belanda, tapi Jepang ge hayang ka Indonesia, Cina hayang ka Indonesia, berbagai negara sadunia kabeh neuleuh ka Indonesia sebab di Indonesia naon eueuh. Naon eueuh di Indonesia. Manusia-manusiana sing garitek atuh ka Karawang aya, ka Purwakarta aya, ka Subang aya, di Bandung aya. Hayang neuleuh telilik di Bali. Geus kusur kuaha. Hayang cenah ongkos degro atuh tinggal ka ditu bae ka Papua. Ambalaya sia lengkap di Indonesia menu kasep, nu jore, ambalaya. Manusia-manusia berpikirnya cerdas. Emang anu panggilanna bisa nyieun mobil saha nu sabenerna mah Indonesia. Anu nyieun kapal Indonesia. Ngan ditutup di Bareuli. Anu bisa nyieun kapal mobil bisa hiber Indonesia. Tenaga surya Indonesia. Jelemana langsung ka imah kula bebeja. Waktu teu diterima ku Pak Harto, ceurik manehanana. Karena nyaritakeun ini di Indonesia gelasnya sudah ada lengkap 1 2 3 5 sampai 4 5. Nah, kalau kamu di sini ntar gelas mana? Sebab ini udah ada yang punya semuanya. Ceritanya seperti eta. Ayeuna jalan kan ke Jepang, dibelikan ke orang Jepang, ku ari aya di Jepang. Indonesia pembunuh darah dingin paling hebat Indonesia. Di kumaha tuh? Di barat kamu nek ngabunuh teh kejem di barat mah. Di barat ada ngabunuh teh aku hoga geula. Di parahiangan mah diajak ngobrol seseria. Bari seuri bari ngabunuh di mana aya di luar negeri malah aya. Di Indonesia bari seuri cegrok. Entas ngabunuh teh seserian. Goblok nu coba. Indonesia. Gua lengkap di Indonesia. Masya Allah. Tepuguh teu karuh nyiptakeun nu edan sa Indonesia ambalaya. Di mana aya nu edan rombongan kos kitu atuh. Jawa Timur nu edan, Jawa Tengah di edan, Bandung nu edan, di Banten nu edan. Kok serempak amat sih nu edan. Bisa nyiptakeun nu edan sagala di Indonesia. Nah juga kadang urang edan beneran. Tapi bener. Maksudnya bisaan di Indonesia. Nu nyeun igomah di Mekah eta urang Madura, Masya Allah. Kan mahal eta puluhan real. Kurang Madura mah diciplak percis jasa. Atuh wala real wala rupiah. Atuh orang Arab lagi bingung aing ngaluarkeun jasa kita pieu nu cari cing loba amat cenah ieu. Aing nyiptakeun igo mah teh mun sakurang mah 1000. Tapi ieu ambalaya amat jadi ribuan kieu. Barang di deuleu aya igo mahan, barang di deuleu aya igo mahan. Eta tangkorak Madura. Sabaraha puluh tahun karena katangkep. Masya Allah. Nyen sim bisaan orang Indonesia percis nanaon lagi di timitin nu bener datangkan nu teu bener lengkap aya di Indonesia ya gele polisi hantem-hanteman terus pokoknya mah tidak boleh ada ganja, tidak boleh ada narkoba nya polisi nu ieu anu ngaberesan narkoba polisi ieu anu ngadatangkeun narkoba lengkap. Ayo kami di Indonesia mah. Ayo polisi tidak boleh ada narkoba. Harus diselesaikan, harus dibersihkan. Tangkap, beritakeun nu ieu mawaan narkoba. Selesai di Indonesia mah. Masya Allah. Wah, urang bener ya. Tapi urang teu nyogok, eleh ke di meja di hakim. Urang salah tapi mau duit. Bener. Ieu urang kumaha hebat di Indonesia. Di Indonesia mah jadi presiden jadi putuskeun hati penting di negara mana ya keur carita hebat na Indonesia mah keur carita hebat na Indonesia masalah di Indonesia jadi bae bila perlu memeh subuh lah waktu mah geus waktu wiridan Indonesia istimewana di Indonesia kurang naon hebatna di Indonesia aja kumaha ya kumaha biasa bae masalah seuri sia ieu kan keur carita nyiptakeun ma fil ardi
ya italah ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum-kaum manusia ka Gusti Allah makan berpikir tatadina ieu bumi teh eueuh tatadina ieu langit teh eueuh tatadina alam teh eueuh haju lain petet lain jajadianan horenganan diciptakeun ku Sang Khaliq Gusti Allah. Kemudian ku ari urang cicing dina ciptaanana termasuk urang ieu teh ciptaanana di akhir ieu ciptaan teh bakal digulung kiamat ngaranna liqaumi yatafakkarun yaqilun yattaqun nusieun ka Gusti Allah tafakkur berpikirnya asal nage ti Allah ku ari diurus ku Allah engke bakal babalik ka Allah naon hartina atuh urang sesenangan di alam dunia jangke bakal babalik ka Allah urang teh bakal dipenta pertanggungan jawab secara pribadi masing-masing amal naon salila di dunia teh pagawean naon salila di dunia nyisieun atuh urang jang supaya sieun ieu langit diciptakeun bumi diciptakeun Allah nyiptakeun surga Allah nyiptakeun neraka ieu teh supaya sieun liqaumi yattaqun bagi kaum anu sieun ka Allah berpikir sebab ieu merupakan la ayatin dalil kabelah itu nama terus ku Kangjeng Nabi setiap saat setiap zaman Allah nurunkan Rasul nanti mimiti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus kabelah dia Kangjeng Nabi Musa terus kadina Kangjeng Nabi Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mere beja urang teh nyaho teh ti saha ti Kangjeng Nabi urang nyaho aya langit ciptaan Allah ti Kangjeng Nabi aya anu menghuni langit ti Kangjeng Nabi ieu bumi ciptaan Allah nyahona ti Kangjeng Nabi ieu sagala rupa kemewahan ieu teh ciptaan Allah cak saha cek Kangjeng Nabi beuh bahagia jelema anu bisa jaba ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh cahaya tidak berbagai cahaya anta syamsun anta nurun fauqa nur sebab naon Allah nyiptakeun cahaya sakabeh lagi ieu teh cahaya Kangjeng Nabi Muhammad mun dicaritakeun cahaya-cahaya Kangjeng Nabi Muhammad panjang diri urang ieu teh urang teh aya cahaya Kangjeng Nabian nu mantap ketika urang ngadengekeun Al-Qur'an teh ieu teh kok ngeunaheun dijelas-jelaskeun sebab naon aya cahaya Kangjeng Nabi ketika urang nyaritakeun sorga kabita aya cahaya Kangjeng Nabian ketika urang nyaritakeun neraka ngerejet aya cahaya Kangjeng Nabian komo lamun cahaya Kangjeng Nabina kurang dipupuk jadi subur ai Kangjeng Nabi teh kapan Rasul Allah atuh lamun cahaya Kangjeng Nabi kurang dipupuk Kangjeng Nabi na ieu teh sebagai utusan Allah urang lagi atuh bisa sakumaha Kangjeng Nabi mengenal Allah secara hakiki tinggal dinyanyakeun bae di diri urang teh dipupuk ieu supaya bener-bener cahaya Kangjeng Nabi timbul mun cara batu cincin mah ieu teh sageus teh dimodif terus digosok engke keluar cahayana disebut naon eta seter ikan Haji Pendi mah boro-boro seter dibentuk ke encang dibentuk heula set ragaji heula set ulah ka dipake poles seter set cara kipu doli kan saya seteran Haji Pendi atuh seteran nya mah hasud bae asal batur bae nu bagus dikieu bae dah kudu nyana bae nu bagus ada masyaallah geus atuh Haji bagus lah batuna batu seter lah geus kajen ngan geus bagus tah ngan batuna ieu mah batu gunung. Kan batu teh batu hias. Geus jelas tah makan rubi itu teh kan batu hias teh. Ya, nu hejo teh ada teh ngaranna. Jamrut eta kan ngaranna batu hias. Anu biru teh naon ngaranna? Sapir eta kan ngaranna batu hias. Eta kan jelas. Atawa kuari di kulon teh ngan ti kali naon? Maya sia maja. Nah, itu orang Cina ya kali maya, urang mah maja bae atuh. Kali itu batu kali maja. Cek kali maya. Urang goron haju nurutan cek kali maya. Jadi cacadelan tolol. Maja tuh mah. Itu bagus. Ya, nu hebat tambahkan dibawa ke Jepang, kemudian diolah, timbul dikaduniakeun di puluhan juta dipasarkeun. Eta batu. Nah Haji Pendi mah ieu mah batuna batu kolar. DJ.
ku hayang-hayangna ieu mah jadi boga batu cincin geus lain batu hias ge ku jadi dijieun batu teu daek seter teu daek kan sepeda batu kolar atuh biasana ge jang ngecor ada Gusti Allah lagu gas ya ayat sinar Kangjeng Nabian nah komo di bulan Mulud ye supaya ster angsongkeun ka muludan dan Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syam nah iya kan gini hendak aya seteran yang dijawab kurang beres muludan teu dibere berkat bendu seterna ka mana seterna goblok dasar tadi udah diciptakeun tina batu kolar teu daek seter geus anta Samsun anta Badrun lagi geus urat lagi geus tetep teu daek seter kan Aiki Fudali mah ceramah nyana asrokol nyana balik tadi berkatan apa bendu oh bendu tuh si eta teh mah nu ngomong nama nama hasud teh Ki Fudali mah biasa bae ye balik deui sorban tinggalin Dok, seter kenapa kurang tanpa aya muatan nanon di bulan Mulud aya muludan awak sia geus ulah hayang nanon aya dibere mah cokot tapi ulah sok hayang geus mulai tah aya jadi jerona aya hayang asal ngomong gitu baik aya hayang ari dibere mah cokot bae eta hayang ngaranna tapi aing minta mah ulah tapi lamun teu dibere panderi balikna seterkeun awak urang seterkeun ya Allah ya Rabb Masya Allah supaya seter cekas bener-bener cahaya Kangjeng Nabi keluar emang kajian Nabi Kangjeng Nabi magis tersepun kana dunia lamun urang sodakohna masih kene diutar diatur eta teh cahaya Kangjeng Nabi na sepi sebab naon Kangjeng Nabi mah lamun sodakoh teh saayana kaboga tuh lamun dicaritakeun Kangjeng Nabi urang mah cinta bae geus moal katutur ge boro Kangjeng Nabi na Siti Fatimah na ge teu meunang aya anu ngendong harta di imahna aya korma sesa meme sare bikeun aya naon bae dahareun meme sare bikeun atuh kan urang mah boga kulkas ulah Kangjeng Nabi na ulah Siti Fatimah putrina tuturkeun ku sia moal bisa ye embung aya harta nu ngendong embung aya boh naon no aya aki-aki datang ka Kangjeng Nabi lantaran geus 2 poe teu dahar nginum minta cek Kangjeng Nabi aduh poe kurang teu boga pan kitu dongeng didongengkeun kapan diunggal kitab teu boga cek aki-aki teh masyaallah kula jauh ya teh masyaallah kari datang ka dieu mannya ieu make prasaban sagala Kangjeng Nabi oh cek Kangjeng Nabi tadi tuh ka Siti Fatimah cok ka putri kaula Assalamualaikum waalaikumsalam kula dipiwaran ku Kangjeng Rasul ka di naon 2 poe tinggi nya jauh nya teu dahar boga anak boga pamajikan boga anak boga pamajikan boga incu si aki make tungket-tungket aja ya Allah ya Rabb cek Siti Fatimah kok Gusti Rasul ngutus ka dieu pan nyaho meureun Gusti Rasul di imah teh eueuhna naon ya kumaha sih Gusti Rasul emang eueuhna roti sugan asa semplek eueuh korma sugan asa balah teu aya ya Allah tapi berpikirnya Siti Fatimah moal pati-pati nitah Kangjeng Rasul lamun encan ka idrok boga pikiran gitu kan putra ka bapak sebab Kangjeng Rasul di teangan kunjada di mah geus oh iya meureun ye aya Fatimah keneh nu mere Fatimah binti Hamzah ieu teh nu mere kalung 20 gram oh iya meureun dibikeun jeung wadah-wadahna ya kieu si aki barang deuleu masyaallah wah bebe aja ka Kangjeng Rasul dibere naon ieu cenah dibere ieu jual apa ulah terserah teh bener dijual teh geus milik anjeun Kangjeng Rasul kan pohara eta ka idrok aya di imahna nyelap ka kongkorong dibikeun kabeh urang mah palingnya lamun deuk dibikeun teh mah dipetel ulah kabeh dipetel saya teh sanaon gara-garana
samata ya coba kata ya ngan boga ieu na ya besi dorakan samata bae tah sia tah kan itu jang dahar mah urang mah pada gekos gitu kan ieu mah teu kabeh di Fatimah geus teu mikiranna naon eta putrina lah Masya Allah karing langsung bae aya Abdurrahman bin Auf geus dijual muhun ka dieu dijual hargana saadag-adag 20 uang dinar emas ditambahan ku 100 dinar perak ditambahan deui ku roti ditambahan deui ku daging onta parantinyana ieu geus balik dibikeun cak si akit ya ieu mah tuh lain beubeulian ku sieu mah ja ieu mah teh sepira 20 gram tapi ieu mah ku onta bae ge enggeus segera balik ka ditu cak si aki masyaallah nya ngadoa ka Gusti Allah ya Rabb mudah-mudahan dibales Gusti Allah ieu nu mere terutama Fatimah geus beres amin cek Kangjeng Nabi nu ngaminana Kangjeng Nabi kurang doana cek Kangjeng Nabi mudah-mudahan dibales ku Kangjeng Nabi ku Gusti Allah tidak beberean ieu ulah cak kitu atuh ngadoana cek Kangjeng amin ditambah deui mudah-mudahan diasupkeun ka surga ku ikhlasna beberean tah eta nu pentingna mah cek Kangjeng Nabi surga amin insyaallah deui atuh tambahan tah nu meulina ge mudah-mudahan dibales ku Gusti Allah mudah-mudahan dibere surga amin cek Kangjeng Nabi ngamina ieu mah bong abang jadi kiai nu ngadoana budak teu amin bong aing mah panah kiai kudu aing pe nu ngadoa pokona di lembur ieu mah aing jadi imam aing adzan aing khatib aing doa satungtung hirup aing aya keneh di dieu awas ya lamun ka mimbar dikontrak ieu mah ku aing sial teh mah kiai goblok Kangjeng Nabi jawab amin amin wae amin kita kan dongeng lagi gitu balik bari cerik bunga meureun bubulanan saksi aki ieu mah cukup sakieu geus beres bubar Abdurrahman bin Auf langsung ngutus aham ngaranna abidna ya maneh ka ditu bejakeun ieu ti kula kitu ya bikin deui ka Fatimah bikin deui ka Fatimah jeung maneh sebagai abid dek dibikeun ka Kangjeng Nabi langsung supaya ngahadam di Kangjeng Nabi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mana abdi saham ti abdi Abid Abdurrahman bin Auf. Maksudna ka di dek nganterkeun ieu ka Fatimah jeung kula dek dibikeun ka Kangjeng Rasul. Masyaallah cek Kangjeng Nabi geus balingkekeun deui. Tak tuka merdeka maneh. Si Fatimah seseria ngaguk ka Fatimah. Cek Kangjeng Nabi kunaon seseria? Tina ieu emas hiji abid merdeka 2 balik deui ka kula 3 ieu Abdurrahman bin Auf teh kadoakeun sorga jeung kula nomor kaopat si aki beureunanan di ditu teh lain bae dahar jeung nginum meureun imahna ge kabangun haju tidak teu boga kendaraan jadi boga gara-gara ieu 20 gram ambalayah ieu kanikmatan teh saha deui nu hayang cek Fatimah masyaallah teangan coba awewe modal gitu teangan coba sa Tangerang sa Banten sa Jawa Barat sa Indonesia teangan modal kos itu cek awewe teh ulah ka aing bae lalaki ge teangan Gusti Allah ulah ngabandingkeun Kangjeng Nabi da putrina seperti eta Fatimah Zahra ya Allah ya Rabb mantak lamun geus aya sinar Kangjeng Nabian urang mapan aya ongkoh ngaku ka Kangjeng Nabi tapi isuk-isuk ieu na da ceuli na ieu ceuli ieu ceuli na ieu kos anu ngagegel hari digegel beurit ceuli digegel beurit barang ditanyakeun sia kunaon digegel beurit daho cenah beurit ieu kunaon barang ditempo teh di mana emang haesna di dinya orenganan dihandap aya lauk asin wah ku pelit-pelitna lauk asin ge ditendeu di handapan angkel atuh beurit sasarana atuh cak berit teh ieu bau ieu ya berit mah teu salah neangan lauk asin kan neangan berit teh salah nu kacium oh iya nu hees Haji Pendi crak beres pernah terjadi ka dokter Haji Pendi gara-gara pelit ya urang boro-boro sedekah cara Siti Fatimah buka lauk asin bae di handapan anggal teu kira-kira teh sebenarnya sasarana berit teh tungtungna mah nah geus loba lah carita pelit ya tuh kiai mah sok acak-acakan di 10:30 cek aing ge tadi oper cenah kiai mah Nailah
bawa gonta ganti petingjeng berang teh nuduhkeun kana maha kawasana Allah bagi anu mikir anu sieun ka Allah. Langit jeung bumi katut esina ieu teh geus ribuan kitab ribuan jilid moal kawadahan ku ayat ieu. Naon sebab nyaritakeun langit jeung esina bumi jeung esina kitabkeun ku sia. Sabaraha puluh jilid ribu jilid moal kawadahan. Nyaritakeun bumi bae ulah jeung langit tak bumi jeung esina. Ayo tatangkalan sabaraha ribu tatangkalan. Bubuahan sabaraha ribu bubuahan. Laut sabaraha jenis laut. Ribuan kitab cek ahli tafsir ayat ieu moal kawadahan ku ribuan jilid sebab naon langit jeung geusina bumi jeung geusina ulah bumi ulah langit bumi jeung geusina moal kawadahan cerita-cerita tentang di zaman Kangjeng Nabi Adam aya di bumi datang ka kuari bae ulah datang ka akhir zaman datang ka kiamat datang ka kuari moal kawadahan geus sabaraha kerajaan sabaraha rasul moal ka kitaban ribuan kitab hiji ayat ieu moal kaku moal selesai. Wari ayat masyaallah. Nu mantak la ayatil liqaumi yattaqun. Lamun urang nyaritakeun tentang Firaun geus kudu ngarenyed. Urang nyaritakeun Namrud geus kudu ngarenyed. Urang nyaritakeun raja-raja anu biadab geus kudu ngarenyed. Sieun sebab urang mah percaya aya surga percaya aya neraka boro-boro raja anu nyeusepan getih rasa masyarakat urang bege nu sakieu asana maling mancan pernah ari lain maling anu tatangga mah dia bisa mengarah sarua henteu sakieu teh paling ge urang malah kasalahan teh tapi sieun iman urang mah gede alhamdulillah susah tapi gede iman batur mah nyeusup getih masyarakat diseusup ditendun boro-boro nurtan Siti Fatimah geus berarti kan geus jelas jasa aya di manana geus teu kudu dicaritakeun ieu mah kudu ngabandikeun urang mah nu susah sieun dek malingna naon ge sieun ieu asna jepit ge paling ieu tanggung meninu kulit itu mah goblok garana nu jelas alhamdulillah urang mah aya kasieun ka Gusti Allah Subhanahu teu saeutik jamaah nu di dieu nu eureun ngredit teu saeutik bebeja ka kula motor nu kreditan bener selesai imah kreditan dagangna anu tadi namayan bank henteu lah ceknya nanti alhamdulillah paling nitip di bank teh lantaran keselamatan mun mah bener oge cek kieu teh cenah moal kebal di alhamdulillah ieu nu ngaji di dieu nu bebeja ka kula bae puluhan berarti kan aya kasieun kan sieun yang rugi dagang sieun batur mah sieun urang Bandung urang Karawang urang mamana sarian aya nu ieu la ayatil liqaumiyat mudah-mudahan urang gawehan diberesieun dibere mikir dibere caang hate urang dibere timbul ster nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam.